Aduh, aya di dinya kunaon. Nah, Lain kunaon nih lamun majikan gering gitu ngomong-ngomong. aing euy. Kunaon pamajikan gak tuh? Teu bisa ngomong. Alah, beura. Enggak usah ada aja ngobrol teu malan. Dirayu umat teu malan aing kunaon solusina nya. Gampang tah. Nu kieu, ieu mah. Kasih kasja nu kitu mah. Tengah penting, tengah penting di dinya mawa awewe anu geulis bade rek ngomong, mah papa rek kawin deui geura sok. Naon sih mama teh? Langsung cager bener aja. Nya, cek aing ge goblok. Karek kitu eta teh. Balik aing moal balik. Kabur sih teh. Geus cager majikan aing mah ge. Mantap sih. Naon? Enak teh malam Jumat. Nah, naon gitu? Biasa. Biasa naon ari ya? Gitu mah tuh abi ge bisa. Kieu mah sarua abi ge bisa. Jelas wae aing mah. Ah, Ah, gitu atuh kan tadi kan aya lumayan yang risot teh. jangan tentu terpacor. Yo, ada 2 pertanyaan, tapi hiji jawaban. So, bisa mah lah. Naonnya? Ti Iran, ceu. Nah, ti Iran, jauh-jauh ti Iran. Ceu, baheula jadi TKW di mana? Ti Iran, Ari itu sate rek dikumakeun, no. ti Iran. Yang urang sih asok ayeuna. Sok naon lah urutan wae aing mah. Sarua aya 2 pertanyaan hiji jawaban. Naon deui ceu lah dawuh deui nu lah sagala teh. Panjalu. Deng sok kumaha pertanyaanana? Intinya nahan teu bobo ka lalaki. Panjalu atuh. Aya lembur dinya nu asli di mana? Panjalu. Nah, ini mah wewe. Bos di mana tadi beli mah? Terus di Parios di dokter ya, Bu teh. Oh. Cek dokter penyawat naon? Darah tinggi cenah ibu teh. Palingan abi katampuhan wae dicarekan wae. Hampura we atuh ya ada penyakit eta mah. Baik. Emang mun darah tinggi gitu harasana kumaha, Bu? Suka pusing kepala, sakit kepala. Oh, suka sakit kepala? Heeh. Ya udah tuh kalau suka mah Bu lanjutin aja weh. Aha. Tadi suka. Ari aa teh leres panarosan. Itu nyamun atuh ceu. Wah, kaleresan atuh. Sok, hadieu rek daos naon sok lah. Abi teh nuju aya masalah ekonomi ya Mbahnya. Manawi cik Mbah aya bongbolongan. Ah, masalah sepele eta mah atuh. Yo, ganti panto imah salah malik eta teh geura. Oh, pantai masalah malik. Mun, mikir sama dicor eta luhurna teh sing alus. Kumaha teh disebutin teh. Pas ini aing teh datang ka dieu teh kuliah ku ekonomi. Salah kita kuliah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laras dia sareng Abah Arif. Lah, res jam sok ka dieu Abah. Damang Bah. Alhamdulillah, ieu teh aduh ujang teh di mana teh ieu teh. Abi teh ti Legok Konye. Aduh, gokonya mohon. Bade enaon ieu teh tinggal di Tarawas ku Abah teh ieu teh. Kalares nama kieu, Bah. Abi teh tos hampir 5 tahun. Syarat ku jodoh teh, Bah. Manawi ieu mah, Mbah, nya. Tiasa masihan bongbolongan atanapi naon pelet, naon jang jawokan. Saurna Mbah mah sae. Masalah gampang atuh. Cetek ka Mbah tah. Nu kada itu mah. Dijamin tah. Awewe anu dipikir hayang, ujang nyerentel tah ku Abah mah. Ah, teh sia-sia abi ka dieu teh atuh bakal menang bongbolongan. Kumaha we, Mbah, syaratna, Bah? Gampang syaratna mah. Teu pira. Hiji ieu nya ulah udun keur mandi. Eta teh. Anu kadua kudu mandi dina cai ngocon. Ulah cilencang itu jangan, ujang kade. Eta mah. Oh, gitu, Bah. Aing sacan pernah mandi bari udud jeung cara goyang ngaceulencang. Hiji deui naon, Bah? Tah, hiji deui mah ieu kadenya. Eureunang ngalocok. Hah? Eureunang ngalocok tah eta sesat rezeki teh. Eta teh kabobodo eta teh ujang. Ya, Kabobodo indung, indung leungeun. Kade eta teh. ieu dukun nyahoan aing sok ngalocok. Pasti pemajikanna loba ieu. Bah, ari Abah pamajikan sabaraha hiji, Bah? Ya eta jang ieu teh gerungsing. Hiji-hiji oge Abah teh ditinggalkeun. Ku pamajikan? Heeh, da teh usaha naon. Sok Abah
paingan syaratna gelo kabeh anjing dukun gadungan geuning. Pokoknya ya aing sok kalawat, Cok.